Mun diperhatikan ku kin mah memang dua lemur anu masih keneh aya wae sesekelan mah. Kampung kahuripan jeung dusun Panembong. Upaya nu dilakukeun ka eta dua lemur tetela aya we gangguan jeung halangan teh. Jadi ari cekin mah mun engke dina waktuna pangersana mulia Kakang Warangkas geus bisa ngawasa dunya kajawaraan anu kudu diheulakeun mah pangersana mulia turun tangan langsung nyaeta ngabinasakeun si Rawing jeung si Rama Pamungkas eta nu jadi sasekelan teh. Sabab eta dua jalma bakal terus jadi panghalang jeung gangguan ke pihak urang. Bener teh Ki Hambaraka? Amoy. Bener kitu nyikin. Eta pamikiran teh sarua jeung dewek. Sanajan bener si Rawing geus unur ti dunya kajawaraan kitu deui si Rama Pamungkas geus teu pipirueun kana urusan luar. Amoy. Tapi mun henteu dibasmi tetep bakal jadi gangguan jeung panghalang. Dina mangsana pangersana mulia ngawasa daerah Satatar Sunda. Amoy. Nyaeta pipirueun urusan luar. Tapi mun henteu dibasmi tetep bakal jadi gangguan jeung panghalang dina mangsana pangersana mulia ngawasa daerah Tata Sunda. Mbah Laleang milu mairan dicaritaan ditujukeun ka Ki Warangkas. Elah. Memang bener eta caritaan kin jeung Hambaraka teh. Tapi tadi pangersana mulia geus nandeskeun di mana engke geus bisa ngawasa dunya kajawaraan bakal ngahaja mentingkeun ngajorag ka tempatna si Rama Pamungkas jeung si Rawing. Kangaranan pangersana mulia turun tangan langsung mah eta dua jalma tangtu bakal bisa diperenan. Geus tong diberi diampun pokona mah. Sabab eta dua jalma pasina oge milih ajal binasa jeung tibanan kudu ngagabungkeun diri ka pihak urang. Kitu tah pangersana mulia. Pur belak. Si Rawing kabeh geus montong nyaritakeun deui si Rama Pamungkas jeung si Rawing euy. Geus jadi hiji kapastian di mana dewek geus ngawasa dunya kajawaraan mangka anu bakal diheulakeun ku dewek ngabinasakeun heula wawalek si Rawing jeung si Rama Pamungkas. Balik deui kana caritaan ti dewek tadi. Si Rawing Laleang. Baya jeung maneh kin. Semohon. Laksanakeun parentah dewek isukan. Terus si Rawing Hambaraka. Semohon sa. Parentahkeun warga anu bisa popolah di dapur. Kitu deui anu ngabantu ngeunaan sagarupana. Pikeun ngabagiakeun rombongan tamu anu datang. Nyata Tuan Willem jeung Non Alina urang walana teh euy kade ieu jeung 10 urang soldadu pangawalna ka ti meureun Hambaraka. Amoy. Katos pisan pangersana mulia. Eta tugas ayeuna kene bakal langsung dilaksanakeun. Amoy. Ngeunaan urusan masalah anu kitu mah tanggung jawab kula pangersana mulia. Pokona mah pangersana duduk manis saja. Tampi beres saja. Anu penting mah babadamian ulang jeung Tuan Willem bisa nguntungkeun ke pihak urang. Lain kitu nya kin.
Jelas atuh kudu nguntungkeun ke pihak urang. Sakirana henteu matak nguntungkeun mah kenaon? Dalin urang anu butuh ku pihak manehna. Tapi pihak manehna pan anu butuh ku pihak urang. Anu jelas ngaran pangarsa anu mulia Kakang Warangkas geus tepi ka Batavia. Jadi perhatian ke para gegeden anu aya di pihakna kompeni walana. Jadi kerkin mah boga keyakinan pangarsa anu mulia Kakang Warangkas lain bae bakal ngawasa dunya kajawaraan, tapi sakaligus ngawasa sakabeh daerah anu aya di tata Sunda. Memang cita-cita dewe kita bikin kadinya kini. Belakok. Eta cita-cita tangtu bakal bisa jadi kenyataan. Mun tahapan anu kahiji geus bisa ngawujud. Nyata ngawasa dunya kajawaraan sarta nungtutan ngaganti secara paksa satia pupu lemur ku jalma-jalma ti pihak urang. Geus cukup babadiman dina waktu ayeuna mah euy. Dewek rek kalempengkeun heula cangking euy. Aduh. Jeung hayang dipencetan ku pamajikan pokona malaksanakeun tugas siling masing-masing. Kitu babadamian anu lumangsung di paguron Lintang Jagat dina waktu harita. Tunda anu kacarita. Caturkeun harita di tempat sejen. Guntara si Cakardewa anu cacat buntung sapasang leungeunna semet pigelang disabat ku pedang Taji Putih Rasanti. Barang asup ka pakarangan imah katingali harita bikenoh keur nyeboran kekembangan. Ningali aya Ugrawa gura-giru harita bikenoh datang nyampeurkeun. Sangeusna deukeut bikenoh bari siganu bingung. Den Ugrawa tos sumping geuningan. Eta panangan duanana dibangker ku kain kitu geuningan Aden sapertos anu tatu. Kumaha atuh ieu teh Adennya? Aduh. Leungeun kuring duanana memang tatu bi. Allah. Ieu nyarita kumaha? Naon maksudna eta? Cikan jelaskeun. Nyeta kumaha da bibi mah mung saukur anu babantu Aden. Nyati sabang prak Aden angkat, sumuhun bahrongga guru Aden, sareng agan istri janten kumaha jelaskeun anak atunya bibi teh nya. Teu kudu asa-asa sok caritakeun we ka kuring bi. Sumuhun ti sabang prak Aden angkat ge. Bahrongga guru Aden teh unggal wangi ge kulem teh di kamana agan istri. Saesna naon bibi mah ayeuna nyaros ka Aden teh pilih bisi we engke lebet ka bumi teh aya sasaha. Da tadi Bahrongga sareng agan istri teh talebet ka kamar kitu. Guntara Kerung. Aya anu nyentuh kana hulu angeunna ngadengi caritan ti bikenoh ngeunaan Bahrongga anu jadi guruna sare di kamarna kirana. Kajurung kurasa panasaran Ugrawa harita terus tumanya di kabikenoh. Jadi maksud bikenoh teh Bahrongga guru kuring salingkuh jeung kirana gitu. Sumuhun kitu Aden. Ku bibi ge ditaroskeun ku naon Bahrongga bat kulem di kamar gan istri cek bibi teh. Ngawalna teh nya da geus sababaraha peuting ge cenah Den Sandika geus aya sumping. Anu matak minta dibaturan we ku Bahrongga. Kitu nyarosna ka bibi mah Aden. Ugrawa nyak peureum beungeutna. Geus henteu ngomong deui langsung gura-giru mulu asup ka jero imah. Pantoh henteu serik tadi tobruk ku Ugrawa. Barang asup ka jero imah, kaayaan di jero imah teh sepi. Ugrawa jadi beki panasaran harita gancang mulu ka kamar kirana. Acan ge tepi ka panto kamar kirana anu nutup. Harita panto kamar geus muka dituturkeun ku kawarna kirana anu bukna kusut
jeung kitu deui kabaya jeung sampingna. Bahrongga henteu kageteun sigana teh. Barang ningali di jero imah aya Ugrawa. Harita Bahrongga langsung nyarita ditujukeun ka Ugrawa. Lain geus datang gelingan Grawa euy. Urang ngariung bareng jeung Kirana di tepas ngarah ku dewek bisa dijelaskeun naon sababna dewek jeung Kirana kaluar ti jero kamar. Kirana nitip seukeut ka Ugrawa dina sikapna anu tanas terus nyarita. Bener. Urang ngariung sakalian Ugrawa, tukang tipu. Teu kudu hulang-hulang kawas kitu. Rek perdaya nu dilakukeun saila ieu geus kabuka. Ugrawa nu satina geus rek ngamak jadi kapehelaan abar ku anu jadi guruna. Malah jadi semu anu kasima jeung kaget ningali sikap jeung ngadenge caitan ti Kirana. Harita Ugrawa nuturkeun ka tepas. Dariuk tiluan dina kursi anu di tepas. Bahrongga neuteub antep ka Ugrawa anu jadi muridna baitus carita. Ilaing tong waka ambak tepuguh Grawa. Ngarah ka harti ku ilaing naon sababna anta dewek jeung Kirana jadi bisa deukeut tepikeun ka geus teu kalagok deui kaluar asup ka jero kamarna. Tahaina Kirana heula anu bakal nyarita. Ugrawa geus rek pok ngomong tapi geus kapiheulaan ku Kirana. Harita bari neuteub seukeut ka Ugrawa dina kaayaan bangun anu ngambek harita Kirana nyarita. Kuring sabenerna geus teu hayang ningali deui bebeungetan maneh Ugrawa. Sadio. Sabab saila ieu maneh geus merdaya jeung nipu ka kuring. Maneh bener-bener kurang ajar. Saila ieu geus ngamangpaatkeun diri aing. Nepikeun kareuneuhna aing tos boga anak orok awewe anu teu sarua jeung batur. Make talukan sagarupa. Lantaran memang katurunan ti maneh Ugrawa anu geus nipu daya kasih Kirana. Kurang ajar kalakuan teh. Ugrawa nyobaan harita nempas caritana Kirana. Jadi kumaha maksudna ieu teh acan kaharti ku akang mah? Maneh kudu nyaho Ugrawa. Rahasia maneh anu geus nipu daya ka aing geus dibuka, geus dicaritakeun ku Bahrongga ngeunaan kaayaan anu sabenerna. Jadi maneh anu saila ieu ngagunakeun ilmu daya cipta anu bisa datang ukur dina wanci peuting anu ku aing katinggalina jadi sandika. Tepikeun ka jadi salaki jeung pamajikan anu can kungsi panggih dina wanci ti beurang. Kitu nate lantaran akal busuk maneh Ugrawa. Jadi maneh geus teu kudu mungkir rahasia maneh geus kabongkar. Ku Bahrongga geus dicaritakeun sarupana ngeunaan maneh anu geus ngalakukeun tipu muslihat ka aing. Ugrawa memang menang sajongjongan mah ngahuleng. Ngerasa kaget jeung amek sakaligus bingung. Manehna teu nyangka mun Bahrongga anu jadi guruna bakal ngabongkar rahasiana. Ngajadikeun Ugrawa teu bisa ngabantah kana caitana Kirana. Bahrongga neuteub seukeut ka Ugrawa beutus nyarita. Ku dewek memang haja dibuka ngeunaan rahasia ilaing anu geus merdaya Kirana Grawa. Sabab dewek sanggeus narada lila aya di dieu. Jadi kaenteupan kurasa kanyaah ka Kirana. Tina eta rasa kanyaah ayeuna dewek nangtukeun sikap. Geus waktuna ngabongkar rahasia ilaing. Anu salila ieu geus merdaya Kirana ngagunakeun ilmu daya cipta rupa. Ieu kaayaan ku ditarimakeun ku ilaing Grawa. Mun ilaing malik kesuka bisa adu harapan jeung dewek. Ugrawa jadi asa tungjang sirahna. Kanyataan anu karanapan dina waktu harita asa dina alam pangimpian
antara percaya jeung teu percaya. Ningali sikap jeung ngadenge caitan Bahrongga saperti kitu, harita Ugrawa maksakeun maneh nyarita. Teu sangka Abah bakal tega kawas kieu. Padahal ieu sapasang leungeun catat sabab Ugrawa teu kebat nyaritana kaburu ditempas ku Kirana. Rek cacat leungeun, rek jadi tanpa daksa, eta geus lain urusan aing Ugrawa. Dengetan, lain urusan aing. Maneh masih kene untung bisa asup heula ka jur imah ge. Rek pengkor cokor, rek ngagelenceng beuheung, aing geus moal ambil pusing. Jadi ayeuna maneh geus moal bisa nuntut naon-naon, boh ka aing kitu di ka Bahrongga. Sabab anu boga salah jeung yen masalah mah maneh Ugrawa. Ieu kanyataan geus moal bisa dibantah ku maneh. Jadi masih kene untung aing keunitah Bahrongga ngabinasakeun maneh ge Ugrawa. Anu matak aing geus moal loba dicarita. Leuwih hade gancang mantap tinggalkeun di patempatan. Gobab sagala rupa. Gubuk sakalian anak maneh orok si Kirantis. Aing teu sudi kudu ngurus jeung ngagedekeun orok darah daging maneh Ugrawa. Aing geus teu hayang nyaho. Rek dibawa ka mana eta orok? Geus lain urusan aing sia. Ugrawa saukur bisa ngahulang ngaraga menang. Reka lakukeun tindakan ka Bahrongga puguh moal aya hartina sasat tahapan ilmu leuwih punjul. Malah kayaan dirina geus moal bisa ngagunakeun di ilmu silat cakar dewa da puguh sapasang leungeunna geus cacat. Ugrawa ngan saukur bisa ngarahuh dina jero hatena. Manehna teu nyangka bakal nyinghareupan kanyataan anu saperti kitu. Bahrongga harita nyarita ditujukeun ka Ugrawa. Ilaing geus moal bisa ngomong Ugrawa euy. Geus moal bisa ngabantah. Malah ilaing geus moal bisa ngabela diri. Sabab sidik sapasang leungeun ilaing geus cacat. Jadi hiji-hijina cara mun eling masih kene hayang neruskeun kahirupan, leuwih hade laksanakeun caritaan Kirana. Ini ti dieu bawa orok Kirantis katurunan ilaing Grawa. Malah ti mimiti poe ieu tepikeun ka saterusna putus hubungan dewek jeung ilaing. Geus eueuh hubungan guru jeung murid deuleu. Ieu kanyataan kapaksa kudu ditarima ku ilaing Grawa. Sababungan ilaing sorangan nu geus nipu daya ka Kirana. Ngeunaan nasibna Kirana eta tanggung jawab dewek Grawa. Caritan ti Bahrongga jeung Kirana asa ting cerengeng kana celina Ugrawa. Kaayaan Ugrawa memang geus eueuh pilihan kajabat kudu ngalaksanakeun parentahna Kirana. Anu geus ngusir ka dirina kudu init malah bari sakalian mawa Kirantis anakna anu masih kene orok. Hadena we orok teh keur sare. Harita ku Bikeno dibantuan diberi pangai samping. Harita Ugrawa geus teu bisa loba carita da puguh geus teu bisa ngabantah kana caitan Kirana jeung Bahrongga. Dibarengan ku kaamak jeung kanyari hate, harita Ugrawa bari ngais orok. Terus init bari can kapikiran rek ka mana anu dituju. Sedengkeun Kirana jeung Bahrongga nu aya di jero imah sanggeusna Ugrawa init bari ngais orok. Harita diuk ngarendeng dina kursi panjang di handap emok Bikeno. Harita Kirana nu cumarita ditujukeun ka Bikeno. Jadi Bikeno, Bi, semuhun. Bikeno ayeuna mah geus ngarti kayaan anu sabenerna. Naon sababna si Ugrawa diusir serta katurunan manehna orok Kirantis sakalian dibawa. Sabab kuring geus teu hayang ningali deui si Ugrawa. Jadi ku ayeuna ieu kajadian, bibi isukan panggihan kokolot di lembur anu sok biasa ngawinkeun.
kuring isukan jeung Barongga hayang diresmikeun jadi salaki jeung pamajikan. Hayang ngahiji ngalaki rabi. Dayeuna mah nya dakuan ciburit, isukan welah isuk-isuk tepungan ku bibi kenohnya. Sumuhun mah gan istri. Nyari bibi mah ngiring bingah we sareng bagja. Upami agan sareng agan pambaget kagungan maksad palai diresmikeun mah. Salasna mah bibi ge tadi kawit nama asa karunya gitu ningali nali den Ugrawa bari ngais orok diusir ku gan istri. Tapi da bibi ge teu ngabibisani deui. Gan istri upami dugekeun ka kitu teh sasa tos diperdaya salami ieu ku den Ugrawa. Janten wajar upami ayeuna nampi kana akibatna. Ceuk kuring ge masih kena untung bi. Damun kuring kejemah kali tinggal nitah Barongga we si Ugrawa sina dibinasakeun sakalian jeung orokna. Tapi kuring masih kena bisa ngadalikeun diri bi. Masih kena mereka sempetan hirup keur manehna jeung anakna. Ayeuna mah bi keno mending kene sadiakeun keur kuring jeung Barongga dahar anu ngeunahnya. Hayang dahar bareng ya. Ayeuna kuring aya obrolkeun opat panon ya bi ya. Oh sumuhun mah atugan istri bibi bade kapangker heula. Bikeno terus ninggalkeun tepas meruka tukang. Kirana nyepengan leungeun Barongga bari terus nyarita. Jadi kayan urang geus tenang enak mah bah. Isukan urang salamatan resmikeun urang ngahiji ngalaki rabi bah. Dan sok sanajan asa geus punah ka nyeri hate ku kalakuan si Ugrawa. Tapi abi masih kena aya kepanasaran ya teh bah. Ngarasa panalasan kene kumaha maksud kirana teh? Jikan sok jentrekeun ka Abah nya da kangaranan bakal jadi salaki jeung pamajikan mah teu kudu aya anu disimutan. Leuwih hade terus terang we ka Abah. Panasaran kumaha? Terus terang bah. Abdi nu tadina ngarasa cinta ka si Sandika ayeuna mah jadi malik ceuceup jeung we bah. Sabab gara-gara abdi kabengbat ku manehna tepikeun kabeunang diperdaya ku si Ugrawa. Tapi abdi ge teu mikeun mun si Sandika panggih jeung kabagjaan boga pamajikan ka Rasanti. Abdi jadi nyidem rasa dendam ka si Sandika bah. Mun bener Abah mika cinta sarta nyaah lahir batin ka abdi bah. Abah kudu janji sanggup pikeun ngawujudkeun karep jeung kahayang abdi bah. Nah boga karep jeung kahayang kumaha kitu kirana teh? Cikan sok jelaskeun ka Abah. Eta karep jeung kahayang teh taya deui bah. Kajabati Abah kudu bisa ngabinasakeun si Sandika bah. Keun wae si Sandikana we dibinasakeun. Ku binasana si Sandika mangka si Rasanti ge bakal hancur hatena bah. Sedih saumur-umur. Mun eta geus bisa ngawujud abdi geus moal aya dirasa kapanasaran. Jadi mun bener Abah mika cinta jeung mika hayang sapiruhna ka diri abdi, Abah kudu janji sarta sanggup ngabinasakeun si Sandika. Kitu tah bah. Barongga ngahuleng sakedeung siga nu keur mikir, teu lila terus nyarita. Ku Abah bakal dibuktikeun kacinta jeung kanya Abah ka kirana. Bagus. Bagus bah. Abah janji sarta sanggup ngawujudkeun eta karep kahayang kirana. Oke. Rupa-rupa cara ku Abah bakal digunakeun pikeun ngabinasakeun si Sandika. Boh secara langsung Abah nu ngalakukeun tindakan. Kitu deui cara anu sejena. Anu penting mah si Sandika kudu tamat riwayatna. Jadi kirana kudu percaya kana janji Abah. Tenang heula. Tenang heula, ayeuna mah Abah moal waka init-initan ka mana-mana. Keur mejeuna betah jeung sono Abah teh, maturan kirana sare. Da biasa pulen karasana ku Abah mah.
Aya we si Abah mah. Nya tenang we atuh bah. Da abdi ge ngarti atuh Abah. Ku abdi Abah bakal disugemakeun pokona mah Abah. Tapi ulah kajongjonan, Abah ge kudu ngarti kana kayang abdi. Leuwih gancang si Sandika dibinasakeun tang tuwe bakal leuwih hade bah. Ngara abdi geus moal panasaran deui. Ari geus jelas si Sandika kali tinggal ngaran mah bah. Abah ngarti kirana. Ngarti Abah ge. Oh sing percaya we ka Abah. Abah bakal mampu ngabinasakeun si Sandika. Sanajan mahina boga kamampuan ilmu silat anu sakumaha hebatna. Tapi Abah jago kolot anu geus leuwih lila makalangan di dunia kajawaraan. Jadi kirana masing gede hate we nya. Dina waktu nu moal lila deui ge karep kayang kirana bakal jadi kanyataan. Bah Rongga jadi nyanggupan kana pamentana kirana pikeun ngabinasakeun Sandika. Kitu kejadian lumangsung di tempat kirana dina waktu harita baraya. Bareng jeung ngagilirna wanci. Manjing wanci peuting kasilih ku wanci beurang. Dina poe isukna di kampung Raharja kayan di eta lembur jadi haneuteun. Sabab sakabeh warga pangeus lembur geus nyarahueun dina poe harita ka paguron lintang jagat bakal kadatangan tamu ti pihak kompeni Belanda neulah Tuan Willem jeung anakna anu neulah Non Alina nu bakal azab anu dikawal ku 10 urang soldadu. Malah sabagian jago jeung jabara kitu deui pupuhu paguron anu geus ngagabungkeun diri ka pihakna Ki Warangkas harita ngahaja sinada datang. Keur nemongkeun ka Tuan Willem ngeunaan kakuatan pihak Ki Warangkas anu hentengan saukur beja jeung caritaan, tapi memang aya buktina Ki Warangkas boga kakuatan nu aya dina pangaruh jeung kakawasanana. Dengkeun Mbah Raleang jeung Purbaya kitu deui nyekin tamani nu dibere pancen dina poe harita. Bisi aya jago atawa jawara datang lantaran kataliku embaran ti paguron lintang jagatea, mangka kudu dihadang di tempat anu geus ditangtukeun. Jarakna memang rada anggang ka imahna Ki Warangkas. Harita Mbah Raleang jeung Purbaya katut nyekin tamani aya di jero sasaungan mun dina zaman kiwari mah disebutna teh pos jaga. Rada gede oge eta sasaungan nu aya di sisi jalan lembur teh. Sabab bisa dipake dariuk nangtung tiluan di jero eta sasaungan teh. Nyai Kintamani nu harita keur cumarita. Nurutkeun keterangan ti utusan Tuan Willem mah, rombongan tamu teh datangna dina wanci kabudangnakeun cenah. Mudah-mudahan madina poe ieu eueuh jago atawa jawara anu datang lantaran katalik perhatian jeung ngarasa penasaran ku embaran teh. Lainna naon? Ngarah bisa tenang we atuh ka urangna. Teu riweuh deui. Ari anu datang ka dieu mah kitu teh nya. Hanya maksudnya lamun eueuh datang ka dieu, bener teh baya? Nya bener eta setan kin-kin teh, bener. Mun eueuh nu datang mah Ya urang mal make kudu kaluar di Tanaga nya da kangaranan tarung teh lain ngeunah nu puguh mah capek we jeung asa pasiksak awak teh. Komo kudu ngayunan lawan berat mah nya. Lain ngan saukur capek. Tapi bisa wae bari nyandangan rasa kanyeri. Sedengkeun rata-rata nu katarik perhatian terus penasaran ku eusi emaran mah. Nu datang ka dieu teh jago-jago jeung jawara-jawara anu ngarasa percaya diri, boga ilmu silat anu geus kaasup kana tataran pinunyuh kitu tah. Anu matak nu datang teh jago jeung jawara anu geus baroga ngaran di dunia kajawaraan. Kitu apaan Mbah Raleangnya. Nya baya lumatak deweke sarua hayang mah atawa kahayang mah haya we tong aya anu datang saurang acan oge nyada sok sanajan saurang ge
mun ilmu silatna leuwih hebat ti urang. Tetep we jadi berat cing hareupanana. Bener teh. Malah bisa wae jadi urang anu dirubuhkeun ku jago atawa jawara anu datang kitu teh. Tengkeun urang geus padanya rata-rata nu datang teh ilmu silatna memang harebat. Ngan saelaya memang can aya jago atawa jawara anu mampu ngugulan ajen pangartina si Jakawanara. Kitu cek dewek baginkin. Iya memang gitu ternyata mah. Jadi kin kudu ngaku secara jujur sih. Tapan ilmu silat si Jakawanara lain tandingan urang tiluan. Iwa tiku kakuatan ilmu na pangarsa anu mulia Kakang Warangkas anu mampu ngungkulan ilmu silat si Jakawanara. Jadi wajar pun ku pangarsa anu mulia diangkat jadi jago utama, jago kepercayaanana. Tiluanana Jongjon harita ngalobrol. Nu diharapkeun mah eueuh jago atawa jawara anu datang anu kudu dihadang ku maranehna tiluan. Sedengkeun si Jari Sakti, Sandika, si Dugul, Sarkadet jeung Aceng Jeprut harita 5 anana anu keur lumampah reka pagulon lintang jagat. Jarakna beukit deukeut ka tempat nu dituju nyata Kampung Raharja. Samemeh asup ka Jolombur Kampung Raharja, harita si Jari Sakti neangan heula tempat anu merenah di sisi jalan anu keur disorang. Si Jari Sakti ngajakan anu sejenna ngabade meikeun ngeunaan rancang tindakan anu bakal dilakukeun dina mangsana geus asup ka Kampung Raharja. Dari ukariung limaan dihanapeun tatangkalan. Si Jari Sakti anu harita negrakeun rarancang pamikiranana. Urang ayeuna di tempat anu geus deukeut ka Kampung Raharja. Jadi mang ayeuna kudu ini tuh heula asup ka Pilmuran. Tanpa aya anu ningalieun. Sabab mang bakal ngagunakeun ilmu halimunan. Bangna kudu ini teu heula sabab mang kudu meunang heula kapastian di tempatna di mana bibi Ani Kanti. Tapi mang mun engke geus nyaho tempatna tetep moal waka ngalakukeun tindakan naon-naon heula. Bakal merhatikeun heula kajadian saha engke anu bakal adu hareupan tarung ayunan Jakawanara. Nurutkan pamikiran mang mah mending Dugul jeung Sandika lah anu maju ngayunan Jakawanaranya. Arah bisa rada ngulur waktu gitu. Tah Sarkadet jeung Aceng kudu neangan cara keur ngacokeun kayaan. Carana kudu bisa ngaduruk imah anu dicecingan ku Ki Warangkas. Di mana geus ger aya kahuluan, mang bakal gancang ngabebaskeun Bibi Ani Kanti. Eta rancang pamikiran Akang mah. Sok sabisi aya nu boga pamikiran sejen. Sandika harita anu leuwih teula nyarita. Rancang ti Mang Jari tos kahartos mang. Tapi nu jadi pamikiran abdi mah ngeunaan kayaan Mang Jari ieu teh anu ngagunakeun ilmu halimunan mah. Abdi kitu di Kang Dugul, Kang Kadet, Kang Aceng, mau bisa ningali jerimna Mang Jari. Jadi di mana rancang Mang Jari dilaksanakeun teh jelas Kang Kadet jeung Kang Aceng mah kedah aya tandana gitu mang. Minangka tanda pikeun ngamimitian ngalakukeun tindakan keur ngacokeun kayaan teh mang. Dadara mang sadayana. Nah, dadara mang. No diceritakeun ku Sandika bieu. Bener. Jadi dina waktuna uing jeung Sandika maju bebarengan, tarung ayunan Jakawanara, tah Mang Jari nu teu katingali jerimna, cara ngabejaan kumaha eta nu kudu jelas teh, sanes. Jadi mending dipaheutkeun heula we teh ayeuna keneh, ceuk uing mah Mang Jari. Serang Aceng ge boga pamikiran nu sarua sih. Sabab mun Jari Sakti nu jadi lulugul jelas sih Aceng jeung Kang Kadet moal waka bertindak mun can dibejaan ku Mang Jari gitu. Benar teh?
ngenaan salah ngabeja nama kan eta mah kari kumaha ceuk Mang Jali we benar teu serang tindakan nyeun kekacauan di tempat musuh komo ngadul kimah mah nya ngadul kimah musuh kan teu bisa gampang gitu aja benar teu sabab di mana urang opatan datang da Mang Jali mah ayeuna ini teh heula pasti oge kan murid-murid bagulo Lintang Jagat araya gitu tah terus serang anjing jeung Kang Kadet ge kan kudu asak perhitungan kudu make strategi yang mantap gitu tah sakumaha ceuk pendapat Kang Kadet ya bisi boga pamikiran nu sejen dijelaskeun lah ku Kang Kadet bener teu Sar Kadet harita neuteup kasih jari sakti bari terus nyarita jam dan drama cinta dung belaku sarua jeung pamikiran Aceng Mang Jali geus teu kudu panjang-panjang nyarita tuh ari sakinah nu jelas ukur tungtungna wungkul mah aya wae sakadet mah ari sugan sare ka harti ti mimitina caitaan teh bawa ti kodrat Mang berat geus bawa ti kodrat mah ketang kieu we lah ayeuna kumang rek dipaheutkeun we cara ngabejaan keur Aceng jeung Kadet ngalakukeun tindakan mah kumang jari bakal diberi tandana nya mun Kang Aceng jeung Kadet aya anu maledo kana lebah dada eta hartina tanda ti Mang pikeun ngalakukeun tindakan ngaduduk imah ki Barangkas teh sameme aya tanda ti Mang mah ulah waka ngalakukeun tindakan naon sabab